Salam literasi nepangkeun Nabi Abi Puspitasari kelas 4 SDN Cibening 3. Judul buku Kabandang Kuda Lumpi. Penerbit Ahmad Bakri. Abdi bade ngabacakeun sajak nu judulna dipapakeun. Tukang warung mamanggih budak di leuweung hujanan sorangan. Tetelah budak minggat dibawa ku tukang warung ka imahna. Pas dibawa eta budak teh awakna harana. Dirawat ku tukang warung datang semah ka warung. Tukang warung teh nyaritakeun kajadian dieu. Ih we enya budak nu leungit di lembur kuring. Cek semah, Masya Allah nya geuning. Cek semah pas ningali budakna semah teh buru-buru ngabejaan bapa indungna. Isukna semah jeung bapa budak teh datang. Budak teh dibawa ka mobil ku bapana. Dipangku bapana pamitan ka tukang warung sareng ngucapkeun hatur nuhun. Budak teh teu kaluar ti imah meunang mah 2 minggu. Pas asup sakola budak teh kudu ngudak palajaran nu tinggalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.